Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sang simkuring opah Ropiah dina mata kuliah Bahasa Sunda Anak Usia Dini. Kanggo dinten ayeuna nyaeta lawungan ka-12 materi anu baris dipedar nyaeta pangajaran kaparigelan nyarita ngagunakeun basa lisan pikeun anak usia dini. Sapertos nu parantos ku urang kauninga yen anu namina nyarita mangrupa kompetensi tina kaparigelan basa. Oke, di dieu aya hakikat nyarita. Urang tingali heula sacara wangeunana yen nurutkeun Brown and Yule nyarita teh sanyana mah bisa dihartikeun salaku kamampu ngucapkeun sora-sora basa pikeun ngaekspresikeun atawa nepikeun pikiran, gagasan atawa perasaan sacara lisan. Nah, ieu nurutkeun Brown jeung Yule dina buku Sugito. Saparantos didugikeun yen namina nyarita teh mangrupa ekspresi tina ngedalkeun pikiran, eusi, gagasan gitu jeung perasaan gitu ya, rasa secara lisan. Nah, di dieu kagiatan maca jeung nulis bisa dilaksanakeun secara mandiri. Tapi kagiatan nyarita salawasna ngabutuhkeun jalma kadua pikeun jadi pemerhati atanapi penyimak atanapi pangregep gitu ya. Jadi anu namina nyarita ye ngabutuhkeun pihak kadua. Kudu aya interaksi. Memang tiasa nyalira oge gitu. Nyarita sorangan memang tiasa, tapi nu aranna nyarita ieu ngabutuhkeun komunikasi dua arah sangkan langkung efektif gitu. Jadi aya komunikasi langsung. Nah, di dia aya warna nyarita kabagi opat, nyarita dumasar kana tujuanna, tuluy nyarita dumasar kana situasina, aya nyarita dumasar kana cara nepikeunana, tuluy pamungkas aya nyarita dumasar kana jumlah nu ngaregepkeunana. Urang pedar hiji-hiji nyaeta nu kahiji nyarita dumasar kana tujuanana. Dumasar kana tujuanna nyarita aya 3 nyaeta nu kahiji nyarita ngabewarakeun, ngalaporkeun jeung ngainformasikeun. Nah, tujuanna dina ieu kategori nyaeta pikeun ngajelaskeun hiji proses, medar, nafsirkeun, nyebarkeun pangaweruh jeung ngajelaskeun kaitan antara hubungan atawa relasi antar barang, hal atawa peristiwa, kajadian gitu ya. Tuluy nu kadua aya nyarita ngahibur. Nah, nyarita anu tujuanana ngahibur melukeun kamampu supaya bisa ngirut nu ngaregepkeun. Carita ngahibur di dieu meureunna sapertos stand up komedi, ngabodor gitulah nyaeta nyarita anu sifatna ngahibur, menghibur gitu ya bahasa Indonesiana. Tuluy nu katilu aya nyarita ngolo, ngajak, ngayakinkeun. Nah, kagiatan nyarita samodel kieu teh nyaeta kudu bisa pinter nyarita ngarayu, kudu bisa mangaruhan, kudu bisa ngayakinkeun. Lawan nyarita urang, pangregep urang sangkan tujuan anu hoyong ditepikeun ku nu nyarita eta tiasa dugi gitu ya. Salajengna aya nyarita dumasar kana situasina, dumasar kana kaayaan gitu ya. Berarti di dieu aya 2. Nah, nu kahiji aya nyarita formal. Nyarita formal kulantaran kaayaanana aya formal jeung informal. Di dieu formal teh ieu nyaritakeunana secara formal. Contohna bae dina ceramah jeung wawancara, eta nyaritana nyarita formal gitu ya. Tuluy aya nyarita informal. Nah,
Nyarita informal di dieu nyaeta nyarita anu henteu formal. Contohna bae dina telepon, sapertos teleponan eta kan henteu formal pembahasanana. Misalkan sareng babaturan, nah eta nyarita anu secara informal. Oke, salajengna aya nyarita dumasar kana cara nepikeunana. Nah, dia ya opat. Oke, nu kahiji nyaeta nyarita ngadadak. Cara nepikeunana teh ya ngadadak gitu. Jadi saupama aya anu nyarita ngadadak teu direncanakeun gitu ya, saayana bae gitu. Langsung gitu nya. Tuluy aya nyarita dumasar kana naskah. Nah, di dieu aya naskah anu ditulisna, tuluy saparantos ditulis aya naskahna tuluy dibaca. Nah, nyarita samodel kieu teh biasana dina situasi anu resmi gitu ya. Sapertos upami biantara dina acara-acara formal sapertos 17 Agustusan atanapi nu sanesna. Nah, ieu tiasa nyarita kana naskah. Salajengna aya nyarita dumasar kana catetan. Nah, anu nyarita ngagunakeun catatan singkat gitu ya. Jadi ditulis hal-hal pentingna naon bae sih nu baris dicaritakeun gitu. Laju kan kaopat nyata nyarita anu diapalkeun. Nah, ieu ngabutuhkeun konsep tulisan kudu aya naskahna tuluy diapalkeun ti mimiti nepikeun ka panutup gitu ya. Jadi samemeh kagiatan teh kudu apal heula eusi tina teks anu baris ditepikeunana nalika nyarita. Salajengna aya nyarita dumasar kana jumlah nu ngaregepkeunana. Ya, di dieu aya 3. Nu kahiji nyaeta aya nyarita antar pribadi. Nah, nyarita antar pribadi di dieu nyaeta lamun aya 2 jalma anu nyaritakeun hiji perkara gitu ya. Jadi ieu fokusna ngan bisa jadi 2 urang gitu ya. Ieu nyaritakeun pasoalan gumantung kana hubungan pribadi lah gitu, masalah pribadi. Tuluy anu kaduana nyata nyarita dina kelompok anu heureut. Jadi saeutik gitulah ya. Teu seueuran jumlahnana teh. Jadi di dieuna obrolanna teh muncul antara anu nyarita jeung sekelompok keleutik anu ngaregepkeunana. Nah, antara 3 nepi ka 5 urang. Lamun antar pribadi mah saurang duaan gitu ya. Lamun kelompok anu saeutik mah nyata 3 nepikeun ka 5 urang. Tuluy aya nyarita dina kelompok anu leuwih loba deui gitu ya, anu lebih loba ieu anu ngaregepkeunna langkung seueur deui. Jadi di dieu bisa nepikeun sapertos kejadian naon bae nu aya tuluy ieu tiasa didugikeunana. Contohna sapertos dina proses pembelajaran. Nah, nyarita di jero kelas tiasa telas didugikeun nyaeta proses pangajaran anu sakitu seueurna siswana. Nah, eta tiasa momentaran pangajaran tuluy ngajawab dina proses pangajaran. Nah, eta nyarita dina kelompok anu langkung jembar deui. Nah, salajengna di dieu aya kriteria milih bahan ajar. Nah, nalika urang baris nyieun bahan ajar aya kriteriana anu kudu ditedunan. Jadi henteu sagawayah nalika urang nyieun bahan ajar. Nah, urang tingali nyaeta anu kahiji eusi bahan pangajaran luyu jeung tujuan khusus tina pangajaran. Nah, tujuanana tina proses pangajaran teh naon sih? Tujuanna secara pengetahuan, secara sikap, secara keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, di dieu eusi bahan pangajaran teh kudu luyu. Salajengna kadua eusi bahan pangajaran ajeg tur bener. Nah, jadi ieu geus diuji kebenarannya gitu. Jadi henteu sagawaya nalika nangtukeun bahan ajar. Satuluyna anu katilu nyaeta susunan bahan pangajaran logis. Nah, itu asup akal gitu ya, asup logika. Jadi
henteu abstrak gitu. Nah eta tuluy anu kaopatna nyaeta basa anu digunakeunana merenah. Jadi make bahasa Sunda anu merenah atanapi bahasa Indonesia atanapi bahasa Jawa anu merenah oge gitu. Jadi gunakeun bahasana anu merenah. Tuluy anu kalima nyaeta kagiatan diajar ngaruntuy. Nah dina hartian nalika aya bahan ajar nu baris ditepikeun, ieu bahan ajar teh rek dikumahakeun sih ti mimiti nepi akhir teh gitu ya. Baris ditepikeun materina, dibere evaluasi jeung sanes kantena. Nah ieu kudu ditangtukeun kagiatanana. Tuluy kudu rinci atanapi jelas gitu ya. Salajengna pamungkas ieu bahan pangajaran ngarojong mikir kritis. Nah, tangtu bahan ajar kudu bisa mere motivasi ka siswa sangkan siswa teh bisa mikir kritis gitu ya. Jadi bisa nepikeun idena, pendapatna gitu ya, gagasana secara kritis. Nah, eta di stimulus ku bahan ajar gitu ya. Eta kriteria anu kedah aya dina nangtukeun atanapi milih bahan ajar nu baris ditepikeun ku guru ka siswa. Nah, saparantos tadi apal warna nyarita. Jadi macem-macem jenis-jenis nyarita gitu ya. Aya dumasar tujuanna, situasina, cara nepikeunana tuluy kana jumlahna. Nah ayeuna pilih hiji warna nyarita. Jadi hiji wanda nyarita ya. Mangga tulis dina kolom komentar dina YouTube. Pilih hiji wanda nyarita, bebas bade tina tujuan, tina kaayaan, tina cara nepikeun atanapi tina jumlah ngaregepkeunana bebas. Mangga pilih hiji wae wanda nyarita, tuluy sebutkeun kaonjoyana katut kahengkeran. Jadi kaonjoyan itu adalah kelebihan dari nyarita tersebut sareng kahengkeran kekurangan dari nyarita tersebut gitu ya. Mangga dipilih salah sahiji-hiji we. Jadi lamun misalkan nu dicandakna misalkan nyarita formal gitu ya. Nyarita formal kahengkeranna misalkan kekurangannya yaitu apa? Misalkan terus kelebihanna tanapi kaonjoyana yaitu apa gitu ya. Mangga ditulis di kolom komentar. Nah oke, kadihilap identitasna ya. Nami teras semester tuluy prodi gitu. Oke, manawi sakitu anu tiasa kapihatur dina lawungan ka-12. Insyaallah urang tepang deui dina lawungan salajengna. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.